tos terang dilarang tapi henteu taat. Tos terang aya balukarna tapi henteu taat. Anjeunna ngalitkeun balukar tina dosa manusia. Percanten ka iblis. Sanes kitu sor iblis teh cenah. Upami anjeun nuang eta buah soca baris kabuka, terang anu hade sareng anu goreng, anjeun baris sapertos Allah. Aya teu eta kecapan eta ti Gusti Allah? Teu aya. Gusti Allah mah mung nyangemkeun anjeun nyabak atawa nuang eta maot. Tiasa salaresna manusia taat, sakeudana mah tiasa. Margi naon? Manusia diciptakeun benten sareng ciptaan sejenna. Anjeunna nyeples sarimbang sareng Gusti Allah. Perkawis naon? Manusia tiasa milih. Manusia tiasa milih kange taat atanapi kange teu taat. Sampurasun pamiarsa anu dipiasih ku Pangeran, tepang deui dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamiarsa tepangan dina danget ieu sejanga guar perkawis kunaon betiasa kagoda ku iblis. Tepangan ayeuna teh masih keneh aya hubunganana sareng tepangan anu dipengker. Nah sate acana urang langkung eces ngagunem caturkeun perkawis ieu mangga urang sami-sami nyakseni kidung rohani. Wilujeng Bandungan. Putrana Bapak Ayub tetap tawakal.
sakit kulitna, digentos bandana, digentos putrana, langkung seueur sadayana. Pemirsa, pamugi kidung kabungahan tadi, kidung rohani tadi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga supados nyangkolong kana waktos urang tepangan narasumber Sampurasun, Kang Adam, Pak Andris, oge Ce Yustin. Hayu tepangan nu kamari seueur keneh ye nyasakeun kapanasaran. Mangga Ce Yustin diawitan. Sumuhun, nah kan kamari teh ngabahas ngeunaan manusia jalmi anu tos digebrus kana dosa. Kumaha katangtosan atanapi papakon katatepan ti Gusti kangge manusia anu tos digebrus kana dosa numutkeun dawan Gusti pada. Mohon. Sae pisan ieu patarosan supados eces kangge urang kumaha kaayaan urang sayeuna. Margi katangtosan ieu tangtos diperyogikeun kangge nilik kaayaan urang dugi ka dangat ayeuna sareng salajengna. Sakumna manusia anu tos kalibet numutkeun dina rum genep ayat 12 mah nyaeta ngagaduhan dosa oge secara turunan. Nah katangtosan Gusti Allah eces pisan hayu urang aos heula dina Kajadian pasal 2 ayat 16 sareng 17. Mangga punten pangaoskeun Kajadian pasal 2 ayatna anu ka-16 dugikeun ka 17. Kieu unggal pangandika Gusti. Timbalana ka manusa. Bubuahan tangkal nu mana bae di ieu taman meunang di dahar. Kajaba ti tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade ti nu goreng. Eta buahna teu meunang di dahar sabab mun di dahar poe eta keneh maneh paeh. Tah katangtosan nu kahiji eces pisan henteu aya celah, teu aya rohang pikeun kangge pangartosan sejen nyaeta lamun anjeun ngadahar eta tangkal anu ku Gusti dicaram pasti paeh. Katangtosan jelas. Eta katangtosan ti Gusti. Ditetepkeun Adam tangtosna salaku anu disebat numutkeun istilah nama mandataris atau nami anu nampi eta katangtosan langsung ti Gusti Allah paos terang paos. Mangsa ngalanggar dinten eta keneh pasti paeh. Henteu aya teu tiasa alasan teu ngartos kana eta katangtosan eces pisan gampil. Teu aya rohang kangge nafsirkeun anu benten. Pasti paeh. Anu kadua dina ayat 18. Mangga punten pangaoskeun. Ayat anu ka-18 kieu unggal pangandika Gusti. Gusti Allah ngandika teu hade manusia hirup sorangan. Tah, kitu oge dina ayat 22. Ieu katangtosan ti Gusti Allah henteu diwakilan teu ngange perantara. Mangsa Gusti Allah ngadugikeun katangtosan eta langsung ka jalmina. Dina ayat 18, ayat 22 katangtosan teh henteu di pihapekeun Langsung. Eta katangtosan Gusti Allah anu kahiji nya eta katangtosana mangsa nuang eta buah pasti maot. Anu kadua katangtosan eta didugikeun langsung. Ieu ge katangtosan ti Gusti Allah henteu dititipkeun, teu diwiatkeun. Pasti 100% dugi. Sakumaha sacerewelena, moal dikilungan, moal ditambihan, moal dikirangan. Eta katangtosan ti Gusti Allah. Salajengna Adam sareng Hawa oge ngalajengkeun katangtosan eta. Utamina panu nampi eta Bapa Adam katangtosan teh. Eta katangtosan dilajengkeun ka ambu Hawa. Masih keneh disebatkeun jalmi kahiji atanapi jalmi pertama anu nguping langsung. Tangtos moal aya upami bahasa saena mah distorsi gitu nya. Di tengah jalan teh moal aya distorsina, moal aya nyimpangna margi harita nguping lajeng dilajengkeun. Tangtos masih keneh 100%. Katangtosan ti Gusti Allah teh eces jentre henteu aya nu sejen. Tah kitu. Tapi anu janten patarosan eta kan langsung ti Gusti nya dipiwarang. Tapi kunaon manusia teh masih ngalanggarnya eta Adam sareng Hawa gitu. Naon anu janten alasanna teh gitu. Rupina ieu urang talungtik langkung jero sakedik. Rupina kieu aya sifat manusia anu henteu
tiasa neuleman langkung jero tibatan anu nu dipikaterang. Janten upami ngangge bahasa Indonesia mah tahu itu tidak berarti mengerti. Tahu Tidak paham. Terang teh sanes hartosna ngartos. Urang misalnya terang presiden urang saha Pak Prabowo. Ngartos teu anjeunna teu acan tangtos. Tah rupina kitu. Cumario sareng katangtosan Gusti Allah anu nyangemkeun yen upami tuang eta buah dinten eta oge baris maot, rupina teu kahartos langkung jero. Maot teh hartosna kumaha? Rupina ieu masalah rohani. Maot di dinya eta maot rohani. Nu utamina. Margi kan aya buktos. Saparantos nuang teh anjeunna teu langsung nglepek. Janten maot naon ieu? Tah eta nu teu kahartos ku aranjeunna. Nomor hiji nyaeta maot rohani. Maot rohani teh kurang parantos disabit. Tos sateacana engge bari sakedik disabit ku urang dina obrolan urang nyaeta pisahna hubungan antawis manusia sareng Gusti Allah. Maot secara rohani. Kajabi maot secara rohani oge. Maut nu dimaksud eta maut secara fisik oge. Teu aya jalmi anu dibabarkeun moal ngalaman maut. Sadaya oge terang yakin bakal maut. Namun teu terang teh iraha waktosna kumaha carana. Kajabi direncanakeun, pan aya nu maut nu direncanakeun. Eta mah waktosna terang kumaha carana dan direncanakeun nyalira. Eta mah teu kenging saur Gusti ge. Bunuh diri mah teu kenging kitu nya. Maut secara fisik. Teu aya nu langgeng manusia, baris maot secara fisik. Anu katilu, rupina pangartosan maot teh sanes mung teu kahartos dua hal tadi, nyaeta patali sareng maot rohani sareng fisik. Rupina anjeunna oge teu terang kumaha wanguna. Wanguna tina maot teh nyatana kumaha. Misalna maot rohani teh jantenna kumaha tah. Teu kaimpleng, teu kabayang, teu kahartos. Kumargi kitu si manusia teh tetep anjeunna teh gaduh celah atanapi gaduh lorongkang kange ragu, kange henteu percanten, kange cangcaya. Kumaha sih? Margi kan jalmi mah kieu teu aya nu nganjang ka poe Isuk. ka pageto. Upami tampolana upami teu acan ngalaman bungkeulekan katinggal ku soca nyalira teu percanten. Tarupina ieu janten masalah. Kumargi teu terang kumaha maotna margi kan ambu Hawa sareng Bapa Adam teu acan kantos ngalaman maot harita mah. jeung deui nu ngawitan. Ngawitan janten ieu ge hiji sisi anu ngabalukarkeun aranjeunna mengpar. Kumargi teu terang ieu. Jadi pangartosanna kirang jero. Janten sanes mung urang nguping, upami milampah anu awon atanapi ngalanggar parentah Gusti teh nyaeta dosa. Henteu cekap di dinya dosa teh dasa anu kumaha. Tah ieu nu teu acanna diantawis. Teu acan neuleuman hartos dosa rupi-rupi dosa, balukar dosana teu kateleuman rupina. Tah sakitu. Anu ngabalukarkeun tetep kagoda keneh teh. Kitu nya Pak. Nah upami kitu kumargi supados terang gitu nya. Kan waktu sawa oge kumargi teu pantos eces gitu janten tiasa ka goda. Nah kinten-kinten numutkeun bapaknya. Naon contona ucapan iblis atanapi kawasa poek anu tiasa nyasabkeun Ibu Hawa. Saresna mah ieu teh kajantenan anu ngacokeun sakuliah dunya teh ieu ayat ieu saresna mah tina iblis ngawitanana. Saresna mah iblis teh teu nyangkal parentah Gusti saresna mah mung diputer balik ku iblis teh janten diputer balikeun supados anu salah janten bener, nu bener janten salah. Nyasabkeun nya kitu sebenarnya. Dina kajadian 3 ayat anu ka-4 cobi Ibu pangaoskeun sareng 5 mohon. Cek oray teu kitu hamo matak paeh. Allah sasauran kitu teh pedah uninga. Yen upami aranjeun ngadahar eta buah kapinteran, aranjeun bakal mapakan mantena bisa terang kana hade jeung goreng. Tuh janten ayat nemen teu disangkal. Nu dibalikeun kitu nya. Cek Gusti mah anjeunna lamun ngadahar teh rek paeh, bakal paeh, cek iblis moal. Malahan
bakal terang, bakal apal nu sae sareng. Panon maneh bakal bentak gitu nyaho ka gorengan nyaho ka hadean. Apa dibalikeun eta teh? Ieu sakuliah dunya jatuh semua gara-gara perkara ayat ieu tah. Ya, ti dia ngawitanana ngagubragna ieu dunya. Ti ngawitan Adam sareng Hawa ya. Tos aya rarancang ti iblis yen rencana iblis teh rek ngagubragkeun dunya, rek ngaruksak rarancang Allah. Sarasana tidinya ngawitan rek ngaruksak rarancang Allah dak cek Allah teh ngajababkeun bakal mati cek iblis moal eta anu ngawitanana ngagobrakeun upami digugu kahoyong iblis justru itu sakuliah dunya binasa ta eta teu dugi ka dinya pemikiranna atau emutan Adam sareng Hawa teh pangemutan Hawa teu dugi ka dinya apa inje tedugikeun ka musnah hancur pisan ieu dunya Allah ngagaduhan hiji perkawis anu tiasa nyalametkeun ieu dunya deui tah eta anu tiasa ngelehkeun ke deui iblis tah kitu saresna mah tina ayat ieu mah eta anu inti nama ieu anu pangpokokna tina masalah ieu dunya teh padang punten Pak lambihan sakedik Pak rupi-rupina upami dumasarkan ayat ieu nya punten abdi nambih sakedik janten masalah utami anu dikecapkeun ku iblis anu ngabalukarkeun ti gubragana dosa anu kawitna ku Gusti dipastikeun ku iblis teu dipastikeun saur Gusti pasti maot cek iblis mah moal matak maot nah eta masalah anu kadua tipu iblis teh anu ngabalukarkeun manusia ti gubragnya eta henteu nganggap leres-leres kana balukar dosa atanapi ngentengkeun ngangge bahasa umum nama da ilahar pisan di antawis urang kan cuma rios misalna kieu antara nimbang kecap ucap asal we nyarios teh padahal tina kecap ucap teh tiasa nyinggung batur sareng jajabina tajalmi anu kieu mah henteu cenah da piraku nyarios kitu janten masalah dah heureuy tah model kitu eta nu kadua anu katilu nu pamungkasnya eta nyumpingkeun ka cangcayaan teh tah eta kecap-kecapan iblis teh nu dilampahkeun teh hiji naon disanggepkeun ku Gusti dibentenkeun ku anjeunna maot janten teu maot anu kadua balukar anu saageng anu sabahaya kitu teh henteu bahaya cenah anu katilu ngabalukarkeun ka cangcayaan tah eta jadi kalicikan iblis teh memang iya oge nya jadi ngajarkeun pertahanan teh jebol nah upami kitu anu janten patarosannya kangge urang sadayana kan urang oge masih aya di alam dunya ieu tangtos urang kedah terang manusa atanapi urang sadayana teh salasna tiasa teu si taat kumaha carana gitu dah hoyong mah kan supados nurut ka Gusti teh gitu ngaroskeun ka asih Gusti gitu nah manusia teh lir ibarat muning anu di cocokan kangkaluhan ku sanaos ageng tiasa ditungtun we ku budak leutik ge da ka mana ge teu ngartos salerasna mah tiasa hayu urang tinggal heula dasarna dina Kajadian pasal 1 ayat 20 genep dugi ka 28 ku abdi diaos kangge urang sadayana kieu Allah ngandika ayeuna urang nyieun manusia masing nyeples sarimbag jeung urang sina murba ka bangsa lauk ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan boh sato piaraanana boh sato leuweungna nu galede nu laleutik lajeng Allah ngadamel bangsa manusia nyeples mantena ngadamelna lalaki jeung awewe geus kitu diberkahan timbalanana masing loba anak turunan maraneh sing nepi kaminuhan ieu bumi sarta murba ka eta maneh ku kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk ka bangsa manuk kitu deui ka bangsa sasatoan leuweung cindekna ieu dasar nah tiasa salaresna manusia taat sakedanana mah tiasa margi naon manusia diciptakeun benten sareng ciptaan sejenna anjeunna nyeples sarimbag sareng Gusti Allah perkawis naon manusia tiasa milih manusia tiasa milih kange taat atanapi kange teu taat kumagi kitu gubragna manusia kana dosa teh sanes lepat Gusti Allah seueur anu nyarios kunaon atuh Gusti teh nyayogikeun eta tangkal pidosaeun sanes di dinyana tapi tadi urang tos nyarios papakon Gusti Allah mah tegas teu meunang pasti maot tos terang kitu ge manusia ke kabaud margi
aya pilihan. Anjeunna milih naon nuturkeun panggoda iblis. Anu kurang dibahas teh acana. Kabaud ku panggoda iblis. Tos terang dilarang tapi henteu taat. Tos terang aya balukarna tapi henteu taat. Anjeunna ngalitkeun balukar tina dosa manusia. Percanten ka iblis. Sanes kitu sori iblis teh cenah. Upami anjeun nuang eta buah soca baris kabuka, terang anu hade sareng anu goreng, anjeun baris sapertos Allah. Aya teu eta kecapan eta ti Gusti Allah? Teu aya. Gusti Allah mah mung nyangemkeun anjeun nyabak atawa nuang eta maot. Paeh, Gusti Allah mah sakitu, henteu aya tambahanana. Ku iblis ditambihan. Manusia tiasa milih. Nyepeng naon anu disanggemkeun ku Gusti Allah, papakon katetepan ti Gusti Allah, atanapi anu enggal panggoda teh. Aya bentenna nyepeng ka Gusti Allah tangtos balukarna aya, nyepeng ka naon anu sanes cumpingna ti Gusti Allah nyaeta ti setan ge aya balukarna. Tiasa kagoda teh margi manusia tiasa milih. Gusti Allah nyiptakeun manusia istimewa. Hiji-hijina ciptaan anu tiasa nangtukeun kahirupanna. Sakumaha engke danget ayeuna. Urang ngawawarkeun ieu perkawis Gusti Allah nebus ke manusia nu tigubrak kana dosa. Tapi eta sanes paten sada jalma kedah nampi henteu. Ieu tawaran ti Gusti Allah. Anu percanten mangga, anu teu percanten mangga. Resiko tanggung sewang-sewangan. Tah ieu istimewana eta nu ngabalukarkeun manusia. Kedahna mah tiasa taat kan, upami milih taat. Tah kitu. Janten anu nyatana manusia teh kedah langkung raket sareng Gusti nya supados taat teh. Janten teu ngadangukeun hal-hal anu di luar papakon ti Gusti. Da hirup mah pilihan. Unggal dinten oge urang dipayunkeun kana pilihan. Bade midamel hal nu sae atanapi nu awon. Sok diraraoskeun hal alit we upami enjing-enjing bade gugah misalna. Sae teh gugah sakumaha kaperyogian urang atanapi tampulana urang aduh da tiis keneh, virus keneh, simut deui padahal pangemutna terang. Yen urang teh kedah gugah, margi tabu sakieu kedah ka mana, kedah itu, kedah ieu. Tapi tampulana urang nuturkeun anu pilihan anu teu sae. Tah eta ciri manusia teh. Tah, tadi kan urang sadayana tangtos hoyong taatnya. Urang tos terang eta teh awal mulana tigebrus kana dosa teh ku kawasa iblis. Nah ayeuna kahirupan dinu urang ayeuna tangtos masih kana seueur godaan-godaan iblis teh ya Pak ya. Lah mangkan langkung-langkung edan lah di kapungkur mulawan. Mohon. Kinten-kintenna kumaha ye carana ye. Supanten urang teh henteu kagoda tah ku si iblis-iblis nu aya di dunia ieu teh. Leres. Ieu hiji patarosan anu penting pisan supados urang sanes mung gaduh ilmu tapi kumaha ngalarafkeunana nya ninggal dina sadidintena. Urang rada uih deui kana nu paratos di pedar sateu acarnya yen balukar tina dosa teh aya 4. Nya eta pisah hubungan antara urang sareng Gusti Allah. Pisah hubungan antawis urang sareng diri urang. Pisah hubungan antara urang sareng sasami. Dugikeun ka urang tiasa ngamaehan sareng sajolbina lah eta upami di tek-tek ku urangnya. Pisah hubungan sareng alam. Urang teu tiasa ngeksplorasi alam ngangge bahasa deungeun mah tapi urang ngeksploitasi ngarusak. Ngarusak. Eta kumargi urang teu ngartos deui alam teh diciptakeun kangge naon tah eta. Nah kumargi kitu kumaha yeuh cara nolak godaan supaya urang teu tegebrus. Tah patarosan nu sae nu kahiji tangtosna dumasar kana aosan urang Kejadian 2 ayat 17. Urang kedah pengkuh nyepeng pangandika Gusti. Saur Gusti ieu katangtosan ti Gusti cepeng ulah galider, ulah cangcaya, ulah namina teh upami bahasa umum meureun mancela-mencele kitunya ningal kasempetan nu sejen, luak lieu ka ditu ka dieu, ulah kitu. Cepeng pageuh pangandika Gusti. Lajeng oge dina Yakobus 4 ayat 7. Punten pangaos. Yakobus 4 ayatna anu ka-7 anu kieu unggalna kusabab kitu masing sumerah ka Allah iblis kudu dilawan tang tu kabur ti aranjeun. Iblis kudu dilawan tang tu kabur ti aranjeun. Kapungkur ambu Hawa henteu ngalakukeun ieu. Padahal saur Gusti Allah iblis kudu dilawan hartosna naon? Urang teh kan diciptakeun
sarimbag nyeples Gusti Allah gaduh otoritas. Janten salaresna mah urang tiasa nolak. Bujeng nolak kana bujeng-bujeng kana panggodana ka iblisna nyalira. Urang tiasa nyarios ingkah maneh. Tiasa ditundung ku urang. Tapi jalmi malah milih ngadangu ka iblis. Padahal numutkeun Yakobus, urang gaduh kakawasaan margi umat pilihan. Tiasa nundung. Hal-hal anu awon nu ngagoda urang, anu ngabaud urang tiasa nyangemkeun. Moal. Dina bahasa Indonesia mah harus berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak baik. Tah, ieu otoritas aya. Sok ange otoritas ieu. Ka iblis, kana dodojana, kana rupi-rupi anu ngabalukarkeun urang sasab, ange. Anu salajengna punten pangaoskeun dina Ibrani 10 ayat 25. Mangga Ibrani 10 ayatna anu ka-25 anu kieu unggalna ulah bosen-bosen kumpulan, ulah cara nu lain. Sabalikna anggur sing silih gedekeun hate sabab poe pisumpinganeunana Gusti teh beuki deukeut. Ulah bosen-bosen kumpulan, hartosna naon? Supaya urang teu ti gubrag sareng tiasa nolak kana dodoja, urang teh kedah silih kiatkeun, silih rojong. Maksad dina kempelan na model kieu. Kan urang tiasa silih emutan, silih ngemutkeun, silih elingan. Manawi aya nu saurang-saurang tos ngawitan rada sakedik-sakedik nyimpang. Hayu Urang ditarik deui. ulah kadinya jalan urang ka dieu misalna. Tah ieu pentingna urang kumpulan. Kajabi ti kitu oge dina 2 Timotius 2 ayat 22 mangga punten pangaoskeun. 2 Timotius pasal 2 ayat nu ka-22 kieu unggal pangandika Gusti, hidup ulah nurutkeun perbawa kangoraan. Hirup teh pake ibadah, percaya ka Allah, nyaahan, tiis pikiran, barengan dulur-dulur nu aralus hate, anu ngarepna pitulung ka Gusti. Tah pangandika Gusti ieu oge sami kecap-kecapanna sami sareng 1 Korintus 10 ayat 14. Nyangemkeun patali sareng kudu nyingkahan. Nyingkahan pangdoja ulah kieu. Da abdi mah ngaraos anom, kiat. Da abdi mah ngaraos taat ka gareja, kiat. Upami aya gogoda ka dieu gogoda ku abdi di payunan. Jalmi mah teu aya anu kebal kana dosa. Sadaya dosa. Malihan saur pangandika Gusti, manusia teh condong kana milampah dosa. Saur Gusti ka Nuh kitu oge saur Rasul Paulus. Janten kumargi manusia teu aya nu kebal kana dosa. Ulah wawanianan atuh, singkahan. Terang eta dosa, terang eta hal nu teu sae, terang eta anu lepat, singkahan. Tah sakitu. Puji Gusti, hatur nuhun Akang, hatur nuhun sadayana. Para wargi sadayana dina paguneman dina danget ieu tiasa dicindekeun. Yen urang teh sok sanaos parantos ditebus ku Gusti Yesus, aya wae gogoda di alam dunia ieu teh. Urang kedah kumaha, kedah pangkuh iman ka anjeunna. Kedah dilawan gogoda teh kudu kenaon disingkahan. Teras naon tadi urang kedah silih kuatkeun dina urang kedah kekempelan. Sareng kedah kumaha, kedah urang rajin ngaos piwuruk anjeunna. Eta anu utamina supanten urang teu naon kagoda ku iblis. Mung sakitu anu tiasa didugikeun dina danget ieu, pamugi ngajantenkeun berkah niatkeun urang sadayana. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.